arkanuhu salasah. Rukun puasa tilu hiji niatun lailan likulli yaumin fil fardi. Niat ti penting unggal penting sing hade. Mazhab Syafi'i mah unggal penting. Teu meunang niat sakaligus nawaitu soma syahri kulli, nawaitu soma syahri kulli teu meunang. Tetep kudu unggal penting be. Niatna minimal nawaitu soma Ramadan lillahi ta'ala. Tah eta cukup sakitu tah. Cukup sakitu minimal atawa sikir sadmah nawaitu soma godin. Cukup bae sakitu. Di Ramadan. Mangga. Eta geus cukup sakitu tapi nu sempurna mah nawaitu soma godin an adai fardhi syahri Ramadhani. Ulah Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Teriaya ribut Ramadan aja Ramadhani. Ribut. Ributkeun Ramadan aja Ramadhani. Ngaji henteu katanya. Nah, ngan kabeh jadi bae tah mah urusan maca ieu. Ngan lamun salah maca teh eta, mun salah maca eta mah udah maiban fit ahlina. Nyana teh tercela dalam bahasa. Ai puasana mah sah bae. Kegedean Ramadan jeung Ramadhani ribut di musala, datang ka tarawih paneta. Sakitu geus ditungtun urang ku Syekh Nawawi, nawaitu shauma godin an ada'i fardhi syahri. Didopatkeun tah Ramadhani hadhihi. Jadi Ramadhani didopatkeun kana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Geus ulah aya nu ribut Ramadan jeung Ramadhani kuring urang akurkeun Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Mun anu nanya pada itu mah cenah Ramadhani Ramadan atuh cak jelema nu teu ngaji ka ditu bae tanyakeun ka Ki Uci hayang ditampiling jago Ki Uci. Aja nanyakeun Ramadan aku iya. Saya mah cerita penting tetep kudu niat unggal penting. Lamun teu niat wajib nyana ngalaksanakeun imsak lain puasa. Imsak haram nyana barang dahar nginum jeung jima sarua jeung nu puasa. Sanajan statusna nyana teh teu puasa tetep bae wajib imsak wajib qobo. Tapi hade niatna mentak di baheula di urang ngeureun aya Sultan Banten unggal mantep tarawih ditungtun ku imam nawaitu shauma ghadina nadai fardhu syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Imam datah sok nungtun bismillahirrahmanirrahim. Eta teh warisan ti para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ai niatna teu kudu di masjid bae. Urang ya ke salat Isya. Allahu Akbar. Aing mesti poholah niat tiap hari. Niat beunang. Ya jero hate mahal al qalbu. Jero hate ye bari ngadagoan imam maca Fatihah urang niat. Ngan ulah diomongkeun. Jero hate diomongkeun mah batal. Jero hate jeung urang aya semoga dina. Hate ye cerita hate siga deh. Ke sia mah omong deui. Semoga dina jadi. Tas taraweh ngopi. Ingat niat ya. Nah itu semua gue jadi. Decare orang decare. Ya cari daripada pohon si orang teh niat teh lah ya kuari ke sahur ke besi pohon niat decare. Nah itu semua jadi. Ebrak pamajikan Noel. Naon itu Noel? Lain naon. Siap enggak? Siap. Jima jeung pamajikan. Pas bejeuna nganggeuskeun inget kan ya. Tuh kadang ku incu eta abah pan niatna kitu amat jero amat. Eta babari jadi bae tan niat mah kos kitu teh jadi bae. Yang penting niat. Nomor kahiji niat, penting nomor kedua tarku muftirin, ninggalkeun nu ngabatalkeun puasa. Aing lain poho mah zakiron, mukhtaron, wara jahilin mazur. Ingat mukhtar ngahaja-haja berarti tur teu bodoh kana hukum anu diuzuri. Ai kitu mah manehanna pohoan, teu naon. Balik di pabrik, datang ka imah istirahat. Diturub saja teh, waduh, aya urut sahur.
aya urut sahur teu inget saeutik-eutik acan ka puasa dibuka aya jengkol jeung sambel. Nya geus kideuk we kaburu tah moal asup deui ka pabrik. Sikat teh dahar ya. Beres dahar minum nya 2 muk. Ngarokok deui tolong. Beres ngarokok. Masya Allah. Sakjana orang yang ingin puasa Ramadan. Eta kumaha eta kos kitu? Geus bae bacakeun alhamdulillahirabbil. Ngadoa ka Allah mudah-mudahan isuk poho deui Gusti. Masalah tapi kok gitu teh masalah pohoan mah. Masalah sah. Sakali deui si ada ieu nu bodoh bapan kos kitu bae ge jadi masalah nu pinter onam, nu pinter, nu maji, nu masantren kiai masalah. Nu bodoh mah dengekeun sah ngan ulah ngahaja-haja sia bebeja poho padahal henteu. Geus ngarokot aing pohoan padahal henteu. Teu sia tanggung jawab jeung Allah sama. Bodoh sia tah. Balik di pasar, istirahat, jam 1 ka imah, pamajikan keur hayang ngongkong. Emang gitu meureun rangdam sok ngangkong bae. Ngongkong. Ye, cek sarakina itu naon liang cucurut naon. Ngongkong. Gageraan bae ditutupkeun ku nyana lawangna, dikunci ku nyana. Der bae. Beres pamajikanna urang. Aji nanaonan kunaon ieu? Beres. Kumaha? Bulan Ramadan. Masya Allah. Atuh lain kita tadi sia ngabejaanana. Jadi cukupna lamun aing kikieu ada ulah bejaan. Aduh masalah. Tinggal ngucapkeun alhamdulillahirabbil eta hadza min fadli rabbi. Urang dahar fadl Allah. Jimat ti beurang pohoan fadl Allah. Ulah sering bae teh mah fadl Allah. Tah itu ingat orang dahar batal. Ingat orang dahar minum batal. Mun teu inget batal. Atawa karep sorangan batal. Kamu dipaksa itu. Urang dipaksa, diciekeun. Kita dahar tetep bu. Tetep diwawalkeun ku nyana. Terus teu batal. Teu batal tak kos kitu teu batal. Henteu, tapi lamun kieu mah ayo sia. Aya 2 ieu. Kopi, susu, roti. Udah di dia aya tembakan, pistol. Makan, kalau enggak makan gua bunuh lu. Gua tembak lu. Makan. Aja dicokot punya nama kalian. Pan eta mah ikhtiar nyokotna. Nah, eta mah batal tah. Sebab nyana nyokot ka dieu tah. Tapi lamun sabodonya we masih urang mah. Dia bodohnya we geus didaharkeun ku urang. Urangna balem lamun cakap batal. Berarti maksud atuh. Mun calaka batal, ulah calaka dicarangapkeun ku nyana diwawalkeun, diasupkeun. Ai ka jero mah pantaman neureuy atuh hese. Eta mah hese pan mungsar temen deui mah. Minuman teu batal tah mah begitu. Teu batal tah mah, tapi lamun nyokot batal, calangap ge batal termasukna. Urang dipaksa titah jima jeung pamajikan. Atau zina, zina dipaksa ya orang kieu betul diomeh heula pasti teng. Ja atupan ai teu hayang mah moal man, moal udang teng ya, tapi lamun urang ngendut saeutik batal. Dia teu meunang ngendut. Aing ngaji kok kiamat sih. Aing dibejakeun salah teu dibejakeun salah. Geus kok kitu bae pate dituna. Asal ngendut bae saeutik ka dieu batal. Lamun henteu teh gendut-gendut cenah kewe ge sapodo ge. Batal gitu. Rere aing ngaji jeung urang lembur kieu doang. Kos gitulah.